ngabahas neraka teh paling teres. Naon sababna nu ngabahasna ge bisa jadi asupna teh kana neraka. Bisa jadi nu diomongkeun teh ditempakeunana sakitu. Berarti dakwah nu mungguh jeung pasti di dunia mah pasti bakal salah pecah. Satungtung sampai husnul khotimah mah eueuh jalma anu layak adidung, eueuh jalma anu layak ujung, eueuh jalma nu layak kumuluhur, eueuh jalma nu layak ngabanggakeun dirina samemeh bae husnul khotimah. Urang geus puguh husnul khotimah kuat baca mata Syekh Rabiul Adawiyah kitu teh. Waktu sarita anjina dikantunkeun ku janten carokena ku sumping tah para ulama anu jala luhur teh mah diantawis tah Syekh Hasan Basri sumping bade ngaminang kanu namina Syekh Rabiul Adawiyah sesah-sesah tanyakan di paparikeun ku Syekh Rabiul Adawiyah ka Syekh Hasan Basri sareng kanu sanesna kur 5 pertarosan sajalma nu biasa ngawalar kana 5 pertarosan eta saur Syekh Rabiul Adawiyah kumaha abdi siapnya bakti ka sahabae janten caroge abdi siap dipinang ditikah ku sahabae asalkan biasa ngawalar kana 5 pertarosan eta tekedah anak emas tekedah anak pakaian rasukan abdi mah tekedah pangadamalkeun bumi abdi mah tekedah dipaparinan sabulan 1 juta tekedah abdi mah moal kana lajada moal kana TikTok abdi mah moal kana shopping sakape moal nyuwunkeun refreshing jalan-jalan ka di bobo di hotel sareng sajabina moal sampai jalmi nu biasa ngawalar kana pertarosan abdi 5 pertarosan ieu mangga canak abdi ikah ku salira hiji dupi abdi upami maut nah abdi bakal suul khotimah kana abdi bakal suul khotimah upami abdi maut teh nah bakal sae abdi apa abdi bakal awon bisa ngajawab bisa ngajawab mual aya jalma bisa ngajawab kulantaran eueuh jawabanana ta eta mentak jadi lieur kuduna kitu lieur satungtung aya jawabanana macak ek naon lieur eta kulantaran eueuh jawabanana mentak lieur kana mastaka mastaka Syekh Rabiul Adawiyah hayang apa jawabanana keukeuh jawabanana hayang apa jawabanana pek tapi kudu ngawat heula urang can pararuh tubuh can urang husnul khotimah mau teh bakal ieu teh geuningan pada seri geulong ka tuhur teh dengan ngaku pai bidadari teh teh ka tuhur teh eta bidadari teh kitu kitu urang otak apa buah can parang buah ngalieu teh ka tuhur surga ada sering cek malaikat itu lain iya syah tempat siapa kehat tampil kencang gara-gara kabut tempat dalam kening ada kabut kata kalangan pendolotot buah eta kurang baik tinggal gitu mata puyeng pernah ke orang puyeng mikiran suul khotimah jeung husnul khotimah teu pernah naon sababna disarwakeun jeung reangan dunia dah rezeki mah beunang syukur nekarap sarwakeun jeung kitu sih kayak anjeun murah ka sawah siap meunang geli meunang heug henteu ajeun kitu nya mulang ka
puasa ini kurang teh balik ke temenang hampura budak eta kapan bisa pakeun siga budak dunia tadi kagayaan tadi urang-urang panen poe kahiji tadi tanjolkeun minggu kahiji dikoreng minggu koreng dikocek dikocek minggu kedua digemuk nepi ka bulan 3 bulan terakhir dipanen ari pas dipanen kabeh tarang kumpul ke darapang parete oh berarti ayeuna darapang wani pariarap parete rame eta parete arep goreng keur muncul aduh geus kabayang be mu asal ka kolong rek menang 2 ton ieu tiba menang 2 kolong bisa nyalingan kene teu bisa naon sababna memehna da geus diboga jimat geus boga bacaan heueuh nu ngahasilkeun mah nu teu ngahasilkeun ge bisa sabar mungkin engke bisa kene menang ayeuna teu menang engke bisa mungkin dunia melapare usaha kasab ikhtiar kitu tah tabanang ayeuna esuk ge bisa menang karena itu lamun maut suul khotimah nah isuk ge bisa jadi husnul khotimah